up, no counter. Terus sadayana abdi Fitni Alia Kusuma kelompok 5 pada nunjukkan tempat anu ku urang sadaya ena di datangan. Assalamualaikum sadayana sampurasun abdi Azahra kelompok 5 pada nunjukkan tempat anu namina farmhouse susu Lembang. Ayo sini masuk. Abdi Fitni Alia Kusuma. Abdi Aura. Yulia. Aduh jatuh. Aduh murah. Ya Yulia. Pada nunjukkan tempat jadi ada Urang sadayana Ta ieu teh abdi sadaya teh aya di tempat manuk anu bisa mere emam manuk saharga 15.000 di dieu teh. Tu seueur pengunjungna. Jadi abdi teh rada canggung oge bade ngajelaskeun langsung dina video mangkana ku abdi ditambahkeun ieu tina rekaman suara. terus ena urang sadayana bade ngalanjutkeun ninggal anu aya Ta di dieu, ena anu eta teh abdi sadaya teh bade ninggal naon wae si anu aya di farmhouse susu Lembang teh. Pemandanganna teh kumaha sih? Saya atau henteu worth it atau henteu eta dengan harga masuk tiket 35.000 teh aya tempat oleh-oleh. Tuh eta teh tempat jajan di farmhouse. Eta pangmurahna Cravels harga 10.000. Aya penyewaan baju oge di dinya baju aya ala Walanda anu saharga 65.000 lamun abdi teu salah mah. Tadi dia aya toko permen, kaos gulali atau lain-lainna. Ieu aya abdi sareng sadayana kelompok arurang kurang 2 jalmi. Ieu aya tempat pernak-pernik di dinya teh seueur pernak-pernik ala Walanda teh kumaha. Kurang sutan sareng Hilman karena aya kendala. Tah, ieu pemandangan ala farmhouse susu Lembang teh. Tah di dinya oge aya tempat jajanan. Seueur tempat jajanana tuh. Tempat jajan deui. Aduh aya halo. Terus di dinya aya tempat balon. Tuh balon kanggo anu gaduh murang kalih mah tiasa lah meser balon di dinya. Tuh aya bunga-bunga. Ieu aya acara. Tanya bener saur Azahra di dieu teh tiketna anu saharga 35.000 teh tiasa ditukeurkeun kana susu. Wadaw, ada sapi. Sapi teh tiasa dibere susu ku arurang hargana 15.000. Aya alpaka oge, alpaka hargana di pasihan emam sami hargana 15.000 emamna ku wortel. Terus aya kalenci oge di dinya teh sebenarnya mah engke ku abdi sareng kelompok-kelompok nu lain bakal simpen eta pemandanganna di akhir video ieu. Tuh ieu aya toko pernak-pernik di ala Walanda. Kumaha gitu soalna farmhouse teh temana Walanda. Ya aya air terjun. Waduh seger jigana ibak di dinya anu bade. Terus tuh eta pemandangan farmhouse teh. Ya aya abi. Tuh itu aya toren bentukna susu karena emang ciri khas minuman di ditu teh susu. Gelap. Aduh, poek atosan meureun nya. Wassalamualaikum. Duar, teu acanda. Itu jadi assalamualaikum nak. Soalnya masih aya anu kudu ditunjukkeun, masih aya pemandangan. Aya sakedik lah. Soalnya henteu sadayana, soalnya filena anu ku arurang disimpen teh sempet aya anu arical sadayana eta teh. Jadi masih aya keneh. Aya ngan saukur sababaraha foto anu nyesa dina HP teh. Ya ge sim kuring teh sareng nu lain atos bingung bade kumaha. Sakedik curhat tidak apa-apa meureun ya. Ya nilami geuning aduh mana deui Dua, 3 ya
iya ala farmhouse teh. Jadi orang teh sengaja nyimpen halaguna bahasa Inggris soalnya kan ala Walanda mun ngangge Sunda mau nyambung. Ya sudah. Dadah. Assalamualaikum sadayana.